Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang ayeuna aya di sekolah jeung cepotnya. Ya rek biasalah ngobrol jeung pemirsa di payun. Itu lain pot maneh kumaha rasana urang dibawa ke sekolah pot. Sedih dan bahagia, Pak. Sedihnya saya tidak bisa merasakan hal yang sama seperti Pak. Bahagianya saya sekarang bisa jadi kieu di sekolah teh. Suasana teh kieu. Baheula mah jangan maneh sekolah bangunan lagi lain mewah pas kieu potnya. Kena jaring kaca telepon. Beang lagi aya mah tadi ngadenge tet. Baheula mah ku tet. Tak aya mah dipake kudu pakai sementara dipake di dia teh Oh, itu pantesan. Komen teu eta nya. Teh sarua. Zaman orang sekolah mah baheula pot nulis lamun teu bisa nulis dicarekan jebron tapi tak bebeja ka kolot urang mah pot lamun bebeja sok beuki dicarekan urang mah pot Sarua ayeuna kakak guru nu dicarekan ku kolot teh. Lain budakna teh teu dididik mikir ayeuna mah. Kakak guruna nu dicarekan teh jadi tambahan duit Pak. baheula mah nya resep sekolah teh pot baheula keur zaman maneh sok jajan naon baheula di sekolah. Sampai siap jualan Pak. Oh sedikit doa aja apa? Baheula mah SD. Buah teh subuh jam 3. Langsung kami share es batu dah kan kayak kulkas Pak. Share es batu teh. Buka jual untuk gak kulkas lah pokoknya. Di warung kayak es batu mewah gitu tengah. Share es batu. Kebetulan sama di etan di apa rata lama kan. Sisa di tak punya yang ada lama itu. Sudah meh orang ini udahan meh. Dan itu mah orang di rumah di putaran kalau ya kan orang mah sensitif kata pos cacing gitu Benar. jenis Terus kumaha tadi dagang es teh sensitif Pak sampai 100 perak 50 perak dalam Pak aya nama urang 900 perak kan es dingin aya mah 1000 tuh 1000 barang sepaso laku enak. Ayo mah zaman kiwari duit teh gede makin gede karena gana mah Baju gue baheula mah urang deui 15 ribuan itu sekarang 19.000 coba ayeuna cek maneh zaman kiwari mah asa dipupujukeun barudak teh nya. asa digunakeun bisa dia itu mah di eta naon teh peraturan tidak seketat yang dulu Pak. Baheula barudak ayeuna karena peraturan yang agak longgar jadi lebih bebas motoran bobogohan rokok ge aya Pak eta Penyakitnya kita mah eta nikotin Pak. Ngarokok teh ulah sabenerna namanya can bisa usaha dina rokok ada aya efek kecanduan eta masalah Pak. tapi ngeunah cek batur rokok Umumnya tak mengenal aja. Abdi kan pernah ditawaran yang abdi kan nolak sian nolak duit orang tua udah teh. Abdi mikir nak sepanjang jangan memikirkan kesenangan. Tapi ayeuna maneh bea duit ti kolot bea senang hanteu nepi ka ayeuna balaksa we. Nah atuh lain teh ngarokok nu ngarokok mah sarua sia teh. Ya, kieu Pak. Aya rokok. Alhamdulillah orang sehat ayeuna mau keterangan orang baheula ayeuna emang behat tapi yang gering ayeuna nu teu ngarokok nu jaga kene Walaupun balangsa walaupun kajian balangsak daripada gering apalagi keur balangsak tuh gering eta bahaya Pak teu bisa berobat teh jadi sehat yang sehat tuh nya.
tapi alus mana berarti teladan pot ke zaman sekolah bager dibere udut teh daek dibere motor becan usum baheula pot sepeda kayaknya sepeda ontel apa kayaknya kurang pola mati jualan kita di mana sekolah apa aku dari tidak ada kurang jadi sedih pot zaman kiwarimanya can belikan motor baeud ka kolot teh sedangkan kolot geus banting tulang segala dibanting tulangna pot yang nyalain gitu maksudnya dari manting tulangnya benar pokoknya mah benar gawe bekerja keras benar keras gitu mah mencari uang anak-anak berbahagia gitu kan orang tua pemikirannya jauh jauh anak-anak memikirkan kesenangannya sendiri tidak memikirkan susah payah orang tuanya eta duit beak dipakai beli rokok teu naon nah kitu nama hampeda naonan gitu naonan semenit 2 menit beak 2.000 ayeuna kan 2.000 sama tangannya baheula mah murah lah bisa kayak itu kira murah baheula mah 2.000 ge baheula kurang dari 2.000 udah alhamdulillah 2.000 2.000 naon GW 2.000 hiji ya kita sebel sekali itu kadieu ari manehnya zaman kiwari mah budak teh lalu ya dimanjakan lah banyak anak-anak yang terlalu dimanjakan dan menjadi gangster eta pot aduh kumaha aya nih ngarasakeun masyarakat gangster teh mah meureun neangan jati diri di ditu nama pot hayang-hayang terlihat keren dan disegani pada diri itu nama ngendahan teu kalau goreng rontan lu bapak jeung arang sorangan teh eta teu pemikiran kumaha teh barudak teh kudu mikir nama kuduna halus ayah yang disegani jadi budak pintar guys disegani inung tua inung bapak bahagia alhamdulillah inung anak orang pintar guru alhamdulillah didikan orang pintar ayah jadi gangster so disegani ku adik kelas ku baru dah orang unggul sebenarnya tapi goreng inung bapak nak jadi apa benar guru-guru era jadi orang gagal tadi kecewa guru-guru teh sok loba yang nama orang ningali teh pot ai maneh baheula cita-cita jadi naon pot kayak mau jadi dokter pak dokter kandungan sih banyak itu atuh teuing gitu pak kan sieun ya ningali sieun tadi aku pak kasihan mana ya pot ya ayah baheula sok ngimong bola pak ya emang cita-cita teh geus jarang jadi pemain aku main bola mah kan peminatnya lebih banyak ke gamers bener youtuber kan ayeuna loba kan out ya urang ningali eta barudak ningali urang dieu we pikireun naon teh dia yang tegalanya urang mah nya pot kos itulah geo berpayah tapi gratis ayo masuk aya wae pot jadi intinya kesimpulanna pot ka hiji ulah wa kudu dia alus namanya lain pula can wayahna ulah udud motor kendaraan tok maksa kolot nya syukur-syukur anu kolotna mampu teu naon ayo telurna kurang mampu dalam kondisinya kerma teboga duit can tamat tidak kayak motor kurang karunya karena game ngaduluk ngaduluk teuing lah lu penting sholat eta bener pak main jadi ieu main game baik sholat atau tong dilupakan ngepush baik ngepush tapi ka max so max teh kuduna sholat 5 waktu kudu max eta potong nareng wae max teh sholat kudu game gaul kudu bisa tinggal di zaman bahaya pas
Gitu repotnya, Iya. jalannya sok lah, itu dadah-dadah. Assalamualaikum lah. Terima kasih buat anak-anak yang baik dan tahu diri. Terima kasih dan semoga kalian sebagai generasi baru Indonesia bisa memajukan negara kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.